Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna pengajian nyaritakeun jutaan belalang berterbangan mawa wabah. Yuk urang simak bareng-bareng. Sarihin kabeh stokiran nyetop kabeh sebab ieu nu kaliber kamana ieu hiberna wari keur neangan penangkal simet supaya ulah asup ka negara lawan Gusti, lawan tentara Allah. Allah mah masya Allah ndek nyieun huru hara babarieun geus puguh banjir geus puguh gempa simet lawan Gusti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. Urang nyaritakeun di Cina, Masya Allah dibeleng kan Islam teh, seret Islam teh, diusir Islam teh, teu berdaya. Ketika NTT nyaritakeun menyuguhkan makalah tentang bagaimana di Rohingya, bagaimana di Uguar, ieu kabeh melempem, tidak ada jawaban. Sebab naon? Nyana keur jadi raja kan Cina teh, merajai perekonomian dunia, masuk ke Arab Saudi 60% Cina, Indonesia 70% Cina, Amerika 60% Cina, Jerman 50% Cina, Prancis 50% Cina. Di mana-mana perekonomian Cina kabeh. Ngomongnya nah, akulah raja dunia untuk perekonomian. Tapi kan ulah haju nyiksa Islam atuh. Untuk membersihkan negara natina agama selain daripada agama komunis. Islam diseredan, Islam dibeleman, terberdayakan kabehan. Sebab naon? Cina ngabogaan bom anu lamun dihirup urang ngagelepak sorang, terketahui oleh dunia itu teh. Wah, iya bahaya, iya ngalawan Cina teh bahaya. Jana ngembangkan perekonomian ngalawan, awas dibitukeun sia ku aing paeh kabeh. Tapi ternyata ngaleuweuhi Allah bitu sorangan bitu sorangan per detik ieu henteu dicaritakeun sabaraha korban, cuma 2.000 dari 500 3.000 padahal nu paeh. Haji pan di ditu mah lamun aya nu paeh teh negara surak. Sebab loba teuing. Surak itu. Geus kos kitu bae. Tapi per detik ieu seperti ieu lah. Kaayaanna belas balasan ti Allah. Geus sabaraha ribu atau juta wallahu alam, lu jelas mah eta virus corona. Aduh, sia corona teu boga, corona teu gablem. LGek ge suratan. Ya karih ya Allah. Anu paling ngabahayakeun ku ari nu sararieun, nu matak di stop ge umroh, nu matak di stop berbagai negara emang kunaon gitu. Iya ku ari teh simet triliunan. Simet triliunan geus memasuki eta teh ti Najran aja teh hideung naon ngaranna Afrika datanglah ke Cina, lain ribu lain miliar triliun geus menguasai Cina, dicokot ku salah satu dokter dan dokter-dokter lain, dicek mengandung virus corona. Aing mah de corona bae. Nu modelna naon nu modelna? Dokter Arab Sufyan ti Arab nyaritakeun, saya bingungnya kok mun cara ngomong urang mah eta simet aya virusan tapi nyanana teu paeh, tapi lamun hiber mawa ka
kahiji lembur urang lembur parae teu kaharti. Virus aya dina hewan teu paeh ngandung virus tapi nyana hiber enslak di hulu Haji Pendi is dead. Atuh urang lamun ngomong ngajeng virus nggak usah pakai situ dah, tunggu nggak lama lagi dah. Tah iya iyalah nu mantap kasienan kabeh kita dirahasiakeun ku cenah kieu ngomong pada urangna ini mah urang bae kayak itu ulang ngomong deh nya awas sia ieu mah rahasia aja mun 1000 mun 2000 ulang ngomong deh awas kita mun endek ka pamajikan bae jeung ka anak atuh teh mah ngaranna terus. Iya aneh batak stop bro encan aya kejadian encan aya ngan dikhawatirkeun simet ke Arab aya hayang nyaho mah bacana kieu mah bohong atuh sia percaya los teu los. Ya tuh sih aing mah sapira ngomong. Can aya kejadian can nu diomongkeun kadang teu akur jeung kenyataan. Asli seperti eta. Sarieun kabeh. Stokiran nyetop kabeh sebab ieu nu kaliber. Ka mana ieu hiberna? Wari keur neangan penangkal. Simet supaya ulah asup ka negara. Lawan Gusti ya. Lawan tentara Allah. Allah mah masya Allah ndek nyieun huru hara babarieun geus puguh banjir geus puguh gempa simet lawan ku sia kamari ieu mah Haji Pendi lamun hujan simet loba diasupkeun ka botol digoreng. Teh jadi mah susah tiba heulapan tah mah. Ku ari ku sia tah simet gorengan elos mun teu malodar anak itu sia. Pirusan. Masya Allah maha kawasa Allah kuari jadi orang di Indonesia banjir Jawa Barat banjir Jakarta banjir Banten kunaon haju nurah ribut pamarentah iya kan urusan balai coba ti Gusti Allah lain hayu DPR pemerintah duduk bersama yuk ulah silih tuduh nu banjir di Surabaya anu disalahkeun Anies heran aing mah nah anu banjir di Bogor anu disalahkeun WH acak-acakan di negara iya kan ngundang azab deui kan ti Gusti Allah lain hayu pemerintah DPR kabeh marilah kita sama-sama istighfar ulah silih salahkeun jadi mah kadeleuan jasa ku mata urang ku silih urang silih salahkeunana mal beres-beres kanjeng kumaha ge negara eta teh memancing azab deui mantap tambah deui ku Gusti Allah banjir deui mantap kulang amanat WH kalau ada panggilan ke DPR jangan hadir Padir Waridwan kalau ada undangan ke DPR jangan hadir Pak Anies jangan hadir alhamdulillah 3 gubernur anu hadir udah diulang geus mendingan orang-orang bae jeung rakyat lah geus da naonan Ridwan mana sih aing mah lain Ridwan Kamil. Ridwan ka tatangga aing. Dek kadir ku mah undangan teu menang naon teu meunang. Fajar Wahidin gubernur lain. Masya Allah aing lain Anies itu ja aing boga anak karena Anies nih ulah kaji itu ulah ka DPR pusat emang aya naon beusi boga undangan ulah kun teu. Masya Allah ulah silih salahkeun lah babarengan istighfar ya Allah ieu adab ti Allah ada ieu nu biasa hujan sakieu teu banjir kok ieu mah banjir pikir ku urang aya naon ieu ye kunaon aju silih salahkeun tangani babarengan dengan bahasa yang enak. Saudara-saudara para masyarakat, ini adalah teguran dari Allah. Marilah kita menyadari diri selain daripada kami sebagai pemerintah insya Allah akan menangani semampu kami sebagai pemerintah untuk merapikan sekemampuan kami. DPR ge sarua
saya sebagai wakil rakyat, saya merasakan kesedihan. Sedih di mana siapa? Ngomong doang kesedihan. Bogo rakyatnya wakil urang, tengurusan urang. Nah, ngomong nungenaheun, saya ikut merasakan. Jadi hayang teu bae merasakeun naon. Marilah kita sama-sama munajat kepada Allah. Ini adalah bencana dari Allah. Saya sebagai wakil anda semua dari Partai Golkar, PDI, dan berbagai partai-partai yang lain ikut insya Allah untuk menangani sama-sama pemerintah. Kan lain silih tuduh. Ja ieu mah atuh panti Allah kuku mahage. Beneran ieu hujan deui, beneran ieu hujan deui. Cak Allah lain kitu istighfar sia ka aing. Eueuh teh boga pikiran kos kitu. Sakapeung mah aing hayang jadi presiden. Maksudna ada instruksi istighfar aing mah. Geus beres aing turun deui jadi presidenna. Teh hayang aing wakilan ku sia. Beak negara. Ajunya ada daftar wakil bae. Aing kajen jeung pudoli bae lah. Maksudna korupsi moal gede teuing. Ya Karim, ya Allah jam sabaraha ieu? Can anggeus. Gusti Allah. Tah. Berangkat di medan laga perang taruhanan nyawa. Syahid surga. Menang ghanimah keuntungan selain agama luhur boga keuntungan. Perang. Ya Allah. Ia adalah merupakan janji Allah. Allah ngajanjikan perang sabilillah, menang luhur agama, ghanimah menang. Syahid surga siapa yang diberena. Tertulis di Taurat, di Injil, di Al-Quranul Karim. Baca kusiacak Allah Taurat tajik Injilna termasuk Qur'anna. Aing janji, awas. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Saha nu leuwih nuhonan kada janji selain Allah. Aya lu. Saha anu sok teu jalir janji selain Allah. Aya eueuh. Moal aya nu paling nuhonan kana janji kecuali Allah. Eueuh hiji-hiji acan jelema. Anu sok nuhonan kada janjina kecuali Allah. Jelema mah janji. Geus sabaraha calon DPR nu janji. Jadi DPR na mana janjimu? Mana? Krieu kena jadi bupati janjina anu setelah jadi. Mana janjimu? Tuh kan? Presiden janji anu setelah jadi, mana janjina? Itulah manusia. Ulah etalah di negara. Pugu jelema bobogohan bae ge kakak bogohna janjina sacayut. Sacayut ieu mah nyaho sia cayut. Tuh kapan gelang sia. Hayang nyaho cayut mah. Deh, janjina pohara jasa Neng kalau nanti kita kawin mau enggak Neng di apa namanya diajak kaya. Emang kenapa? Emang kenapa? Iya, andai kata kaya mau enggak? Ya tuh siapa yang enggak mau? Kok janji begitu Kak? Enggak kayak orang-orang mah tawadu. Biasanya bagaimana kalau kita miskin kita sama-sama itu? Kan miskin mah sedang, Mos. Orang kan miskin mah eueuker. Jadi lamun urang rumah tangga miskin bae eta mah turunan. Ieu mah mun sugih. Sia tah. Andai kata kaya dah. Pokona ieu mah teh janjinya, ya. Pokona insyaallah lamun kakak kawin jeung Neng, ya hayang mobil naon? Hayang mobil naon tinggal ngomong Neng nu mayar. Hayang naon Neng mah pokoknya janji langsung loba buh barang geus jadi mah ya Allah ya janji doang sacayut nyata tah ya loba janji mah tak di dieuna ge dijelaskeun wa man awfa bi ahdihi min Allah. Saha sih anu sok nohonan kana janji selain Allah? Aya eueuh manusia. Jarang kecuali wali Allah geus puguh para nabi mantak diangkat jadi wali ge nya janjina telok jalir mun mun teu kecuali aya aib jeung elak. Bangsa pantar-pantar ku sekarang mah tuh jalan janji teh lalab.
janji teh ngabohong jadi lalab, mun henteu ngabohong teh ateul. Awak sapoe bae teu ngabohong gering. Mus istiqomah jasa teh ngabohong pohara. Moal aya hiji-hiji acan anu nohonan kada janji batan Allah. Allah ngajanggikeun perang, paeh surga. Harta pakai perang, beak surga. Janji aing tertulis tidak Taurat, tertulis tidak Injil, tertulis tidak Al-Qur'anul Karim. Astabsyiru. Sing barungah maraneh kabeh. Ieu iltifat. Cik ahli bayan mah pan tadi teh gaib kunaon kuari jadi khitab. Astabsyiru. Waduh, wal iltifatu wa wal intiqalu min badil asali badil qaumin. Pasti aya nuktah yakni rahasia. Naon ieu rahasiana? Eta ngaji teh kosari teh hese. Astabsyiru sing barungah maraneh kabeh. Dibaikumul ladzi bayatum bih, dengan perdagangan nu kumaneh didagangkeun anu maneh dagang jeung Allah nu meulina Allah nu pake meulina surga. Ieu cerita omong sompralna bae tambah perdagangan teh wadzalika huwal fauzul azim. Eta mah perdagangan nu kos kitu masyaallah keuntungan perolehan nu pohar eueuh tandingna atuh ja ujung-ujungna mah kabeh ka surga. Nah, geus jelas urusan-urusan perang mah di zaman Kangjeng para sahabat eueuh rinehna kecuali perang hirup teh ilai kalimatillah. Contoh kurang para sahabat dilanjut ku para tabiin teh gairah perang teh luar biasa. Datang ke Imam Syafi'i teh kapan perang teh terus atbat tabiin terus datang ke lanjut baheula zaman sahabat. Di zaman sahabat zaman kitu Utsmaniyah, meme Utsmaniyah adalah Abbasiyah, meme Abbasiyah adalah itu. Nah eta selesai terakhir zaman Utsmaniyah Turki datang ke ayeuna urang teh perjuangan anu napasna li ilai kalimatillah sebab eueuh panglima anu mimpin li ilai kalimatillah hanya perorangan. Irak misalnya dengan Saddam Hussein, wari Suriah teu jelas Suriah mah urang mun nyaritakeun Suriah kurang pengkajian tentang berangkat berjalanna politik kurang tigesle bakalna dengan Bashar Assad. Mesir ayeuna dengan Sisi urang teh kan sulit ya berita-berita nu ka urang ka ayeuna kos kieu berita aslina di Mesir sebenarnya mah eta teh kan hafizul Quran Habib diagukeun ku urang teh perjalanan politik da teu kaharti. Nah luar negeri mah kos kitu ngembut deui aman la ilaha illallah jeung la ilaha illallah dibantuan ku Iran Amerika. Nah dengan motif Syiah katakan la ilaha illallah jeung la ilaha illallah mata ketika kamari aya bom ka Irak nah hancurkan Amerika lamun ku urang ditarik benang merah teu kaharti sebab naon Iran ngabom Amerika sementara Amerika perang jeung Yaman dibantuan ku Iran. Otak pikir kamana coba eta lumpat di kumaha KBG ieu dengan sakadar wawayangan anu jelas mah. KBG ieu teh aya wayang-wayang Amerika di Indonesia, aya wayang Amerika jadalang nama itu Irak kulantara embung bae dijadikeun wayang. Hajar beak wari jadi wayang. Iran geus jelas numatak daek nulungan ka Amerika teh ngahajar Yaman. Eta teh kan meureun aya wayangna di ditu teh geus pugu di Suriah Bashar Assad wayang Amerika teh berbagai negara-negara wayang dalangna bahkan si eta. Tah urang mun nyaritakeun seputar politik ulah gampang nyarita dukung mendukungna ka mana eta teh akan jadi kekuatan. Di Indonesia urang nyaritakeun agama bendera diluhurkeun ayo bae terus bae malodar mal kebal deui saha dalang makan di ditu tapi aju urang eureun ulah
perjuangkan ku urang sekemampuan urang ngan carana urang bisa nangan sakadar di muludan bae cara kifodoli hayo bae angkat agama melalui berkat muludan ya kan lumayan kan dakwah aya berkat aya tuh kan rajaban hayo tapi kan manfaatna aya alhamdulillah itu geus sabaraha tahun Amerika teh neangan kelemahan Indonesia nyanakan ngebogaan target anu mal bejakeun kula target aya 3 target di Amerika anu diterapkeun di urang can berhasil hiji aja kesulitan untuk Indonesia nu dia begitu diteliti ieu kiai salafiyah lillahi ta'ala lain berarti kula aya di salafiyah lain kiai nu matak di modern kan melalui negara supaya kayak kurikulum bisa kabeli ulah ngomong caus ya kudu au kiai ieu mah cau oe eta untung Jawa Timur masih kene salafiyah loba Jawa Tengah lain ngahinakeun ka yayasan lain mangga bae kepinteran aya di nyana hebat mun eueuh nyana atuh nagara deuk kumaha ngan target mun hayang nyaho Amerika moal bejakeun jero seperti ieu lah Bandung masih kene alhamdulillah loba salafiyah teu meunang misalna komo Banten mah bohong ieu mah daerah salafiyah bener Banten mah tuh bari korupsina gua golada jasa sial negara santri korupsi menjadi-jadi aduh EJBT loba jasa deh ya Allah anu sok jalan apem teh naon ngaranna ngomong tolol di Banten loba Allah dari BTS ublag jablay ambalaya aduh cek ieu sia nyaho aing cak sia nah iyalah wadzalika huwal fawzul azim jual beli model ieu nu meulina Allah pake meulina sorga nu ngajualna mukminin nu dijualna awak jeung harta ieu mah perdagangan teh al fawzul azim tapi ieu sebenarnya ngamanan kitu teh teu meunangan supaya kaharti kuno bodoh itu tamsil berjalan sakumaha tadi tamsil ya jadi make majaz angel jadi supaya oh kos gitu perdagangan nama melalui jihad melalui tamsil perdagangan geus kaharti kurang tapi cek Imam Syihab perang makan aya usum nah di mana kejadian kehuruhara mengenai agama karak perang tapi kan teu bisa sakaba-kaba haju urang eureun berjuang tanpa aya komando lain urang nyaho kehebatan perang keunggulan perang keistimewaan perang sorga urang sadajan ngembut ku kumaha ge deuk perang jeung saha guari hayang urang perang lillahi kalimatillah aya musuh aya musuhna itu aya komandona aya urangna di negara urang perang teu pebogoh ulah haju urang teu menang ganjaran atuh yeay aya kene jalan keluar untuk mendapatkan ganjaran wa minan nas man qarrara wajal mubalagh bi annahu subhanahu abbara an qabulihi minal mu'minin anfusahum wa amwalahum allati badzaluha fisabilillah nah kuari mah urang boga ganjaran perang tetapi teu perang mana Syukra li ba'di ma syamilahul kalam as-sabiq ihtimaman bihi ala anna ma'na dhalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum bisarfiha fil amali shalih wa amwalahum bibadliha fima yurdi nu akur maknana sanajan teu perang tetap
tapi ganjaran sarua jeung perang dibeli ku Gusti Allah dengan pembelian surga. Naon dia? Ala makna dzalik annahu ta'ala ishtara minal mu'min anfusahum bisyartiha fil amal shalih. Awak urang mun hayang menang surga dibeli ku Gusti Allah pakai ngabakti ka Gusti Allah. Lain perang, ja perang mah can usum, tetapi mengabdikan diri seutuhnya ke Gusti Allah pakai amal soleh. Salat dina waktuna nu bener, puasa dina waktuna nu bener, zakat di mana geus disobdu bener, haji di mana urang geus disobdu bener. Ketika aya anu kudu ditulungan make harta, wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi, gunakeun harta urang dengan diserahkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nitipkeun ka urang teh harta, dek dikamanakeun ku sia harta. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, masjid dar. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, mushola. Pake ngabakti ka Gusti Allah, majlis taklim. Pake ngabakti ka Gusti Allah, pondok pesantren. Sarua paeh surga. Dengekeun ku ceuli sia atulah kedengkul. Sia usaha bae majelis taklim di gigireun imah sia dek rubuh di antepe, dek ilaha berjuang. Musola datang ke keramikan. Harta mah ambalayah dagang ngaler hidung ngetan ngulon mobil salin ganti. Ai ka musola keramikna kekerepekan. Disiksa sia ku Gusti Allah. Nu paling hebat wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Kayak kiai bener itu kiai na gas cek orang kiai ulah kudu bingung soal-soal harta abdi nu ngajamin hayang naon dahar nginum geus ulah bingung abdi nu ngajamin abdi nu usahana tah kiai ngajar nu bener tah ngajar nu bener hayang pondok bangun ku abdi majelis salim bangun ku abdi mobil hayang kawin deui ya tuh siapa giliran nu kituna bae aju bae eta bae surga. Amwalahum bibadliha fima yurdi. masyaallah perang can usum merangan saha di negara urang mah ieu teh menjaga kebangsaan NKRI ieu bae lakukeun ku urang. Masjid saha nu nyekelna ieu kiai anu bener teh kiaina ulah berbau pemerintah tapi teu bagus. Kiai nu bener ieu mah. Nu pemerintah mah kajen kena dikocoran ku pemerintah. Kena bocor ke neraka. Kapal goyang-goyangan amat sih. Hoi, ipan urang dekat surga goyang-goyangan panas amat cek ieu. Bocor, barang diambelan bau PDI. Kajen kantor mah, kajen urusan nu sejen mah masjid mah jaga ieu jang keselamatan umat. Di akhirat lain di dunia, ulah make PBD, ulah make pajak, ulah make duit urang bae sih yang pengusaha loba. Yang nyalametkeun urang ke. Teu kuatin eta kiai masyaallah terutama kiai yayasan kudu bae make proposal. Salametkeun masjid-masjid bae mah. Ulah make nu kos kitu ulah. Dah cenah kiai dalilna mana? Leg-leg ku sia dalil. Capek aing ngadalilan. Pajak, teh pajak. Masyaallah cenah ngerti ka pajak gaji. Ya Allah, kudu dikitu-kitukeun bae. Awas udang kanyawan sudah. Padahal yang kieu cenah aduh yang serba salah ngompol bisa cekeuna ini. Ngompol sia didinya. Henteu sia daripada ngompol atuh mending udang. Majelis aing rusak. Ieu keur carita urang endek ka Allah. Jihad kan ieu mah kan. Ulah berbau-bau dunia. Urang maca la ilaha illallah tengah beuting sorangan emang tadi diperhatikan ku Gusti Allah dibandingkeun jeung babarengan masih kana diperhatikan urang sorangan di kamar la ilaha illallah la ilaha eta sorang eueuria paling ujung. Ndeka Allah teh kapan sok dibere ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi.
lamun urang hayang ngimpi jeung Kangjeng Nabi kudu dinolkeun. Manis takmala wara'ahu saha jelema anu ngareken sempurna kana warokna asa pangwarokna harama ru'yati Allah bakal ngahalangan ngimpi ka panggih kula cek Kangjeng moal ngimpi ka jeung kumaha kiai anu aspek anti speaker hajunya anak-anak asa bersih bae tek ceuli datang ka ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi ye tarohana ye asa bersih ai moal bisa asa bersih ujubna deh itu make speaker nu make speaker mah teu waro ya ai ye waro ngarasa sempurna ai ada kamilan si waro ini nganggap dirina waro sebab anti speaker tek ceuli datang ka ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi Habib Lutfi anu marake speaker ka panggih jeung Kangjeng Nabi ngimpi Habib Ja'far make speaker ka panggih jeung Kangjeng Nabi Gus Dur sering jasa ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi Buya teu ngaharamkeun speaker almarhum Abah di dieu biasa bae tapi nyaritakeun ka panggih jeung Kangjeng Nabi ngimpi tah rahasiana lain haram jeung teu haramna ujubna aing teh kiai boy batu make speaker cangklong mah make ujub aing eueuh di bae mah TV eueuh sampai ke eueuh HP mah aya di kamar moal hayang mahalangan nu bisa ngimpi jeung Kangjeng Nabi mati lo kaya kikituan ya Allah ya Rabbi abdi teh ku batur dikiaikeun abdi mah hayang teh ku Gusti ulah ku manusia nyangakeun ka Gusti abdi dibere ilmu lain wa abdi nu Gusti keur nerang-nerangkeun we abdi teh nyaritakeun ieu teh wakil Gusti we abdi mah teu gaduh abdi ieu sehat nageh nu Gusti awak abdi nu Gusti roh abdi nu Gusti sadaya-daya nu Gusti ku batur dikiaikeun ku batur dimamakeun isin abdi teh nyangakeun sadaya-daya nu dibawa ka Gusti iwati ka hambaan abdi Gusti ka Gusti abdi teh hayang we amprok sareng Rasul Gusti kadahanan ku jonghok cara para aulia Allah atuh ngimpi-ngimpi Gusti eueuh anu ku abdi di aku sadayana nu Gusti henteu sama sakali lain ku omong ku rasa nyangakeun sadaya sok maca sholawat teu kudu loba langsung ka Pak Pendi siap baca sholawatna kok kitu bau ka ambeuna Pendi nol urang anu sering maca sholawat teu pernah ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi atuh kunaon aya nu perang di Suriah aya nu perang eta di Israel Yahudi katembak teh Yahudi umur 19 tahun bawa ke rumah sakit berbaringnya di rumah sakit reup HS panggih jeung nu kasep seungit cek nu kasep seungit teh kenapa kamu cek bahasa orang saya sakit kenapa ketembak siapa yang nembak mukminin saya ketembak kamu mau kamu saya obat sangat mahal diusap cager di India barang ditanya ini siapa sih saya adalah Nabi Muhammad budangnya anak Masya Allah cager ketembaknya kan Yahudi bisa ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi langsung dirinya kene nyana ngagerokeun dokter Islam sini saya mau masuk Islam saya datang gitu kan kaget di rumah sakit ada apa mau masuk Islam tuntun saya syahadat kaget punya teliti tawadu horengan Yahudi tapi tawadu ginggi ka panggih jeung Kangjeng Nabi di Suriah anu katembak Kristen dah mah katembak dat sarua berbaring sababaraha poe nyanakan kieu ya dina pikiran anak saya ini ketembak mukmin nu nembakna orang mukmin mungkin ada rahasianya saya tertembak ini tidak semata-mata nyanakan sarua kitabna Taurat mun kembali karena pembicaraan agama mun cek urang mah aya rahasiaan meureun ieu aing ketembak ku mukminin teh meureun aya naon ieu teh krepes ka panggih deui jeung Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi diajak ngobrol kieu diusap cager langsung asup Islam lain hiji lain dua teteh di Irak ieu kuari anu asup Islam kamari di Baghdad teh tentara Amerika ribuan
hasil perang Irak ribuan di Amerika nu asup Islam kuari di Cina asup Islam encan Islam ke sholat ngarep lah kemana bae guys asal saja dah Allahu Akbar. Ayo ditanya udah sadat belum ini kenapa mau sholat supaya nggak kena corona ya. Di Cina ada suki Islam diantep wariku nagarana sebab naon supaya aman ternyata Islam terkena ku virus corona teu pernah make masker arah suki Islam kuari ini sabarar 10.000 meureun arah suki Islam teh komunis anti agama kuari mengenal make kerudungnya na tadina tidak boleh di negara Cina pakai kerudung kuari gadis-gadis Cina pakai kerudung menunggu kedatangan Haji Pendi daripada sia di dia teh aku maning ka Cina ka ditu balik ngaran sia kena corona. Ya Allah ya Rabb rahasia Allah. Nah iyalah nu paling hebatnya istara minal mu'minin Allah meuli ka para mukminin anfusahum ka awakna dengan cara bisorfiha fil amali sholeh. Urang ngaji ieu teh keur memperjuangkeun agama, urang salat ieu teh keur memperjuangkeun agama, urang ieu ngaji teh keur memperjuangkeun agama. Lamun memperjuangkeun agama berarti ieu tentara-tentara Allah. Bah ieu tentara Allah maninggeus secara ripit kieu matana. Dan tentara Allah. Wah, ieu tentara Allah. Nah, salat urang keur memperjuangkeun agama keur jadi tentara Allah. Puasa urang keur ngaluhurkeun agama Allah keur jadi tentara Allah. Urang haji keur jadi tentara Allah. Endeu kumaha teh dibeulina ku Gusti Allah dibayar make surga asal beneran. Ngan waktu geus saeutik ieu nya tingkatanana soleh amal soleh teh aya 3 tingkatan moal kabahar. Harta istara minal mu'minin wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Urang dititipan harta pake ngabangun untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sarua jeung perang. Namun harta dipakai perang cara Abu Bakar Siddiq, cara Sina Umar, cara Sina Utsman jeung cara sahabat-sahabat oleh ribuan onta pakai perang. Teu beda kuari ge sarua bae. Sarua bae tatekna tah. Ya Allah ya Rabb. Sarua istara minal mu'minin amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Kerahkeun harta urang jang mencari keridhaan Allah pakai dalam rangka di dalam ima yurdi ngabangun nu dipake karidho ku Gusti Allah. Yatim piatu lillahi ta'ala tah. Fakir miskin tah. Santri anu teu bisa meuli kitab balikeun. Aduh cenah kula ngaji mah hayang emah jeung bapa ieu mogok usahana sabaraha sia kepentingan sia sabulan. Abdi kepentinganna cenah 5 juta suruh ngaluhen aing sia atuh. Siapa kok kelas bos sama kos kitu mah atuh. Tah, 1 juta sia tah sebulan. Bae rasakeun sarua tapekna istara minal mu'minin amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Ieu teh naon ieu sebab perang makan kudu aya huru-hara, kudu aya panglima, kudu jelas terlatih dan lain sebagainya. Jangan kuari perang ya urang momal ka bawa perang. Atuh paling nyekel senjata lagi salah, momoncongna ka dieu. Atuh dijegerkeun bunuh diri sia. Kumaha Haji Pendi mah geus age edeg-edegan gigieuan tuh. Kuku pesol ka nyana. Awas lu gua tembak lu jeger nyana lu bae. Atuh kudu latihan tolol. Ya Allah ya Rabb. Nah iya bae urang mah babari amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Sok harta urang pakai ngebaslis masjid pondok janda. Janda siap sih mah janda tua ye. Nah pak bisa-bisa urang pak bisa-bisa ieu teh jihad yakni berjuang melalui perang aya usimna aya pemimpinna jeung kudu terlatih urang kuari hayang boga ganjaran sarua jeung perang amal soleh tingkatanna geus bisa urang baheulana 2 dibadliha kitu fi mayurdi amwalahum dibadliha fi mayurdi
Kurang boga 10 juta 5 juta pakai ke masjid. Kurang boga 100 juta 50 juta pakai ke majelis taklim. Kurang boga 1 miliar 500 juta. Mantak naon sih kos gitu teh. Iya duit kurang dikudompok bae di bank atau di imah emang Allah teu neuleukeun. Sia bolak-balik ka imah bae sa duit sia dipake naon? Awas sia disiksa ku ari. Halaluha sabun wa haramuha iqabun. Je tapi Allah nyahun ka niat urang teh lancarkeun abdi dagang, abdi neuk bangun agama melalui keuntungan-keuntungan abdi. Allah mah uningan paeh sahid teu saeutik pedagang anu di akhiratna ka surga. Pangheulaan ka cecing solamen. Goblok sia. Teu boga adab sia. Sodakon teh naon henteu atuh. Ya Allah. Teu saeutik pedagang anu ka surga miheulaan kabehan. Masyaallah. Ya Allah, pangheulaan anu asup ka surga pedagang anu liik lai kalimat ini. Nusugi anu badliha fi mayurdi. At-taibun al-abidun wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun kasadayana, moga-moga ilmuna manfaat kasadayana, loba pengetahuan kasadayana, nya sakitu beti abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.